Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Aditya. Bapak nu dipika hormat sareng rerencangan sakumna. Simkuring ngaturkeun salam wilujeng sareng wilujeng tepang dina kesempatan anu penuh berkah ieu. Dinten ieu hayu urang bahas hiji hal anu teu tiasa dipisahkeun tina kahirupan sapopoe, nyaeta kasehatan. Kasehatan sanes nganungkur eueuh panyakit, tapi oge kaayaan fisik, mental, jeung sosial anu saimbang. Kahiji, urang kudu ngajaga kabersihan diri. Cuci leungeun make sabun samemeh dahar, saenggeus ka kamar mandi, sareng saenggeus sagiatan di luar. Kebiasaan ieu basajan, tapi papayana gede pikeun nyegah penyakit. Kadua, konsumsi kadaharan bergizi. Dahar sayur jeung buah unggal poe, cukupan protein tina lauk atanapi daging. Sareng hindarkeun katuangan goreng atanapi loba gula. Kadaharan sehat ngedukung awak tetap kuat jeung energi. Katilu, penting pisan pikeun olahraga rutin. Sakurang-kurangna 30 menit sapoe bisa jalan santai, lari leutik atanapi senam. Olahraga ngabantu ngaronjatkeun sirkulasi darah, nyetak stres, sarta ngajaga berat awak ideal. Kaopat, ulah hilap istirahat cukup. Bobo sahenteuna 7-8 jam unggal peuting supados awak sareng pikiran tiasa pulih. Tanpa istirahat nu cukup, produktivitas urang bakal turun sarta gampang capek. Pamungkas, hayu urang silih ajarkeun kabiasaan sehat ka keluarga, rerencangan, sareng warga sabudeureun. Ku gotong royong nyebarkeun informasi jeung praktek. Insyaallah masyarakat urang bakal langkung, sehat, produktif, sareng bahagia. Mugi pidato ieu janten pangeling pikeun urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.